ya. Nah, tersiksa kumaha linglung. Ulah ngahina gitu-gitu oge makhluk pangairat teh. Nasanes Pak Haji tahun iraha kapakate kemarin memang sulit aja. Ya saya marah di dia ya nontonnya saya katakan ke dia. Saya. Ai larajo dirorompok atau dah. Asa teu parugunya langsung we ka dieu akang teh larajo ya Kang Haji teh dah. Kloter sabaraha Kang Haji teh? Kloter sabaraha hiji lu. Oh, kloter 3 hiji. Kloter 3 hiji. Eta waktu saya hotel runtuh kumaha tah. Kalau rasa ninggal kayaknya. Nuhun atuh salamet mana. Seueur nu maos saur atuh seueur. Alhamdulillah Pak Haji selamat. Kumaha kayaan di Arab hawana waktu saya teh Akang Haji mah kanggo tahu mah harita teh kabeneran 3 poe panas. 3 poe teh panas, kana tangan panas. Panas poe, panas hate. Tuh bisa hees yang pun bojo, hese di lumur batur muning lah. Iya, kuling gasahan. Menuju hawa sabaraha derajat di Kang Haji. Ai kapungkur mah waktu 10 pasana hawana teh. Wah, panas. Kang Haji ge kan nya tadi disangemkeun kantos teh panas saminggu. Dugi ka 50 derajat Celcius. Saminggu panas jang teu bisa dibaju. Aduh. Ngan untungna hawa panas di ditu teh ngeunah dahar nog teh teu kudu digoreng. Alah gitu. Wih, nog teh dituna we dina keusik. Asa teh lain asa kajejek. Silakan aing jadi lemur teh tukang tipu. Dia jadi katipu kieu ya. Halinya tong halangan eta gelut atuh tong halang tadi dinya ngobrolna. Aduh. Saurna eta lauk asin kita gedah digoreng. Henteu jang, dituna we na luhur batu hawa panas mah. Asa teh kucing. Astagfirullahaladzim. Tuman kayak gitu puas goblok. Bila